Di kamar itu nangis-nangis wae. Si bedu cokorang ini caklan gitu ya sambil labu di sore datang bae. Lalir pelak cau cenangis angges di kamar. Kuare nyesakene bae. Udah sebuka anak hiji ngedul nih pagaweana. Pagaweana mentan duit. Kabantuan metelo kapelot. Aduh, melak cau deh, gerah gede na ya. Nyabau ya, tembe ya dong lama. Aduh, kemana guys si tompel? Jalan sempit dik. Aing. Aduh, carang kugi cangkeng ya. Istirahat tuh ya. Orang si tompel di dia kok madilikan yang minta duit ang jaga. Tadi ya kamari ken hang duit, kuari bisa hang duit deh bae. Eta mau ke kamari mah beda deui ceritana. Tadi ya nya pagaweana duit tangkorak dia mah muka sebelah duit deui. Lain bantuan dia. Sakitu capek nang semelakan cau. Cauna di pelakan jadi tiba teh gede-gede. Leutik bae. Atuh dia mah melakna ge cara kamari mah tuh gede. Pikiran kayak yang duit dia. Tinggalin bae cemen karet ku budak. Tangkorak dia mah nya ulin main karet kamari coklak kuari hang duit deui bae. Ulin hang sabari mama duit bae jika. Eta dia geus minta duit geus muakan lalu lunjak ka kolotnya. Ieu mah beak duit aing. 2000 we. Geus cuma mabur. Mabur. Aduh aing mah. Lalir bawa anak hiji, wedol pagawana minta duit. Sakti lalirna. Aduh, aing. Ya, remah kolot. Aing lalir aing. Balik deh lah. Cau geus beres tinggal setik deui lah. Sayur, ibu-ibu, bapak-bapak sayur. Ayo teh sawarasa budak. Sayur. Masih teh sayur. Sayur. Hah? Aruh aing hadinya. Orang banget sih mah teu ngarti, kudu make jogedan bae dak. Lalir aing mah. Sarkum aing meuli sayuran. Gara-gara nek pulinan aya daun singkong, aya daun laja ya keur dipilihan. Eta ieu sabarahaan. Oh, 1000 menang, 2000 menang, ngan 10.000 teu meunang ya. Yang bara. Aruh aing medak ajur otak aing ieu mah. Meuli 10.000 teu meunang, meuli 1.000 2.000 meunang. Pan lalieur aing mah. Aduh, geus aing banget ya ulah ngomong beres meuli 2000 ya. Ya sama aing tutung ieu melenda. Nah dia mah daun-daun nang di empariot teh enda. Geus ya. Babur. Lieur. Beli sayuran di peot-peot teuing he. Masyaallah bae si sarkun. Pak, tompel, ayo sudah berawah. Eta banget dia yang lujak dia. Oh, sudah bermawa di. Oh, kala kamu tahu. Mau dia lalir em kabeh jelema urus saejeun. Para lunjak bek aingnya. Tah baturan si dober atuh dong lang. Aing keur nek nyayur.
Jangan menjauh dariku, bodoh amat. Aku tak bisa tanpamu. Bodoh amat. Ngerti sah. Nah, udah bari dinya. Ikan manuk kaing dia aja. Banget ya, ngelikan manuk nya tangkal nuk itu, tangkal toge dia ayam mah. Badeg didinya. Turun deh, turun. Iya, tangkal toge kumaha? Tangkal toge mah leutik, nah tangkal cabe dan ayam mah. Nah dia mengelikan manuknya tanggal cabe mah yang digerus kuma dia dipucal ku si Siti ku si Tompel. Dia ngalunjak ke indung aing si tompel ya. Dia gimana gitu? Memotor siga kapal selebetan media. Gua aing ku indung dia di udag-udag ku si Tompel nanyakeun dia yang kalau di Baledog. Lupat aing. Saya gerak ulin di OTW. Asli gerak naik. Oh, dia naik di motor aing ieu mah. Oh. Naik. Geus gerak bawa ku dia aing. Awas aing Gerak bawa ku dia. Dia bae nu mah weta. Ih, bolon. Ayo naik. Lewe. Askom. Waduh, Besar kum. waduh. Kum. Abra kum. Mana nyari kum? Tigunaon dia? Hah? Tigunaon? Hah? Kan dong setruk tadi. Mana nyari kum? Kum. Aduh, aing kurang nih sih. Tukunan nih. Hah? Ah, dia hadeui aing. Nyambung dia ngomongin si Mahadi Hadeuy, nek orang ngomong 1000 kali ge. Capek-capek bibir. Kum, tigunaon? Hah? Tadi pan dia setruk neng tadi. Ajak balik bayu, geus ngurunan bae mah. Ayo, orang urut jadi itu. Bawa orang ke dokter hewan. Naik, duburi. Naik, aing di tengah, cing ragak doang dia aing meureun naon. Terus yuk, guys. Iklan, kira kum. Kung sesar kum kudu paeh turun ragak deui. Oh, paeh ku bisa paeh. Anjing aku yuk. Ayo kabur. Roll action. Oh, gara-gara aing singkong tai. Action. Kayak buak sih, Bang. Action. Dia mau naon? Milikan. Gitu jangan. So, yang sebakar kan lagi ada undang-undang lempar yuk ke sana dan tali ternyata tentang ngomong. Oh, dia mau milikan manuk tentang tanggal kan. Roll action.